baru sini Lain. Tuh ada didinya mah. Dia pengen ku awen lagi nya. Ya, kenal di dia. Cara apa bang pak? Cara apa capek kunaon? Terus balik gawe kan? Gawe atau lain ulin dengan awewe ke kewasan guam. Lah wegah ayeuna mah kapan kerjaman Wegah kunaon? kerjaman pelet Jepang atau kos Pelak kumaha? Jepang. Lain gitu pak. Ayeuna mah nampo duit sakala ge. Lamun teu duit teh jalannya. Nah, baik itu mah ulah sok bingung-bingung, aya mah kumaha carana supaya orang jadi nanti payu utama nama payu ka awewe. Lah gampang ke nyusul. Gampang Awewe lagi mah. atuh. Didoakeun nya sing lakunya. Amin. Sek. Pak, itu dulu. Beneran tuh ya. Lah ngadaung we kieu nya pak. Oh. Heeh. Kegiatan pak. Mana teh ka mana gitu. Itu di dieu. Aya bade ka mana di? Bade kepala di itu tuh. Bade ka mana? Nah, ka istri. Nah, sanes terasa tuh. Ih, kapan abi teh janjian di dieu di warung sate. Oh. Tapi dah kumaha nya? Si gaduh gelisah kitu atuh. Abi teh bade diteang ku abi ka ditu tadi satuju ku mamahna tuh da. Susah atuh kitu mah nya. Duh, Itu kumaha? kami pang meangkeun ku akresa. Ai persanten mah ka abi. Percanten. Moal isina dicana ku abi ka wih da mah. Ah, moal tuh dah kumaha deui kuda. Pang meangkeun we wayahna. Emang namina sadi? Mina Titin. Oh, Titin. Titin kapan? Oh, terang-terang eun. Budak nasi mang Terang. ngusep terang. Oh. Ya syukur atuh ai terang mah. Oh, tapi aya rokok-rokok mah. Wah, gampang rokok mah. Yang penting mah rokoknya beh. Gitu. Gampang rokok. Kereueuh nih, kereueuh duit paila. Atuh ayeuna nya da bisa beli pantennya. Oh, sok maneangkeun. Oh, na teh. Penci motorna adi nih nogleng. Heeh atuh. Penci motorna tah. Antosan ah. Ulah lila. Nuhun. Siap. Kade rokokna nya? Siap. Nyampe terang pas ah. Eta teh pun anak. Pun anak. Oh, nah gitu kumaha ieu teh can kena kawit Nah, can salamina nya. Oh, eta juara. Oh, juara. Mohon. 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 Bade naon? Untuk kan barang ngajemput ka abdi teh nih. Ngajemput. Ngabogok. Mohon. Oh gitu. Oke lah, siap. Oke, alhamdulillah. Kayak dipetangkan mahnya. Tinggal di dinya. Capek atuh ieu. Harukan teh jauh kan itu. Jadi liran di Indonesia tuh. Kapan nih kumaha? Ini nak jembatan. Kapan ningali pemandangan tuh? Aduh, ieu teh kait. Ningali pemandangan tuh. Aya Pemandangan nilem. cai. Oh. Tinggal di cai. Mau imangan mau di antosan ke? Satu selami pisan kan ngajemput teh acan sumping-sumping kemarinya. Tenang berak kali mah betarannya koneko upami teh pesantren sia langsung susulan we engke. Sanes pilih mogok motorna gitu. Insyaallah Mohon. mogok moal. Mari disusul we Mohon kami. sok disusul. Pak, mangga, Pak. Hati-hati di jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh mini asa gelis-gelis tuh. Ih alhamdulillah. Nah kejeng si Karawi teh kumaha? Ah bu, abi dia itu resepna nama ieu nih. Kumaha? Antara ka bumi-bumi acan. Kapan Tara dugi sih? ka bumi. Kapan sieun cenah ku apanya? Ah, tuh kan naik cuma kudu gentle. Geus jeung abi we lah, abi yang gentle. Kumaha? Iya, mau jadi teman makan teman. Sabodo teuing lah. Wah, acara makan teman. Halus ho.
Kalah di Dario we nya. Aing mah ngadaguan ke tadi. Atuh lain teang sorangan. Kalah ngajar dog di Dario aing mah kesel nungguan. Geuning. Alus. Budak mana di mana? Budak dia ada kumaha? Ulah nyalahkeun si ieu. Kok sanghareupan aing ai bener di mana? Marukan aing sieun ku sia Sok deh. der nepi ka mana? Jangkung malita rajean ku aing. Sok. Ini sih hayang kumaha jeung aing. Oh, bener atuh are kumaha? Geus daguan. Aing balik heula. Sok didaguan ku aing di dieu. Oh, sok. Daguan sia. Sia di ngarukan. Geuwat ini tadi didaguan kurang. Wah. Ayo kumaha. Geus gandeng. Wani gitu sih. Lah atuh tuh wani kunaon? Emang salah? Sarua lengoh. Kawin we jeung urang sekalian. Geus ulah hariwang. Ih, apa ieu kumaha? Ge kalah riweuh, kalah Kalian biasa biasa betul abi teuing ngadukeun lah. kena. Der we urang mah nu penting mah. Geus jeung urang we lah. Ieu aya kawani mah. Mal mungkin mulang ieu. Kecing eta mah lalaki kecing. Ya, tapi kan jadi rari. Aya urang geus. Jeung urang ulah sok. Kang minta tolong yuk. Kumaha? Kayak ribut. Ribut. Wah, Ribut di mana tuh? masalah awewe. Yang budak mana? Udah gitu. Kang minta tolong atuh. Lah ya ribut masalah awewe. Masalah awewe heueuh. Awewe mana? Heeh. Masalah gedean tuh dah ieu mah. Budakna karek wawu, urang titah neang heuh. Heeh. Kalah ka disimpangkeun di jalan. Kalau duaan cai ngogena. Masalah gede ieu mah urang mah teu sanggup. Jong amang tadi we yuk. Kalah ngajanat ai kieu mah euy. Heeh geus jong amang tadi hayu. Ang tadi. Heeh. Ayo ayo ayo. Tuh. Salam. Marana ya. Ajakeun. Ajakeun. Aya naon di? Karena we ieu karena masalah cenah. Masalah naon? Masalah Ribut awewe. tah. Ribut. Aja. Masalah awewe. Oh, Kumaha masalah awewe kumaha sih teh ngarti? masalah awewe urang teh kita keur eta, kita neang. Heeh. Budak ka kakara. Terus Tang-tang kalah kage. nantang Tang ribut. kayak nantang ribut pada naon? Ya, tang ka urang nang ribut, cenah geus Oh, yang ribut. kaboh di dinya tadi nah. Heeh. Kalah iya ku si itu. Heeh. Budak mana di itu? Wah, budak mana itu teh? Budakna nama? Atuh lah tuh kalah ka di lembur. Urangnya sebetulnya mah nyambut rumah kasinggung. Hate urang teu ngeunah milu teu Mana ngeunah. lembur di eta. Heeh, ngan kieu tapi urang kan akhirnya ributan matara euy. Urang tulungan atuh ieu mah ya. Geus, ayeuna cong minta tulung ka Mang Ius atuh ka ditu. Yus. Heeh, kan anu nya kelembur urang di dieu. Oh, eta teh. Heeh, biasana mun ribut mah Ius nyelesaikeun na kieu. Wah, ayo tuh. Lihat yuk antar. Udah antar ku urang. Antur. Layu tangga ditu yuk. Berapa urang main mana? Heeh, ayo tuh yuk. Yuk. Geun heula kan sasapu wae atuh kita. Ah, kan dibersihkan tadi. Oh iya tuh yuk. Nah, Nah. Yus. Yus. oi, oi. Naon atuh aya kieu? Marana? Eta kan Aja ya teh. aja kan ieu geus kuinginan. Aya naon? Eta keur naon sia tuh? Nyosep, Pak. Aduh. Geus teh. Ayo aya di dieu, di dieu. Iya. Iya. Minta tulung cenah barudak. Aya naon? Tas ribut si Nawi cenah dia aya budak itu nantang. Masalah awewe. Masalah awewe kalau nantang gelut. Ribut, cenah. Ribut itu biasa nantang. Tang budakna nang bae, Pak. Nantang treng. Bang terang. Kabogoh biasa. Gelut, acor itu. Heeh. Terus kumaha? Hayangna hayang kumaha di mana? Ya minta tulung meureun Minta tulung, tadi teh minta teh wani tulung. meureun gitu. Ayo pangan jeung mana tadi? Kapan disampur wing keur bersih di masjid di ditu. Urang minta tulung ka dieu. Ayo wing kan apa Urang minta tulung ka si ieu meutina. Ya, teh. Atuh kalah digugulukeun ku mana? Lain diomongan kalah dibawa ka urang. Terus Terus ka urang. Heeh. Pada mau molem
lembur itu gede. Benar mau lembur. Geus pengen kenal lembur segala rupa. Keun bae ek mau lembur, ek mau kabupaten, rek kecamatan keun bae. Tapi kan harga diri lembur. Harga diri lembur gitu. Harga diri naon? Heeh, nangtang ka lembur berarti nangtang ka kokolot lembur di urang gitu. Gitu. Tah, cek sinawi teh Berarti mana geus kapancing ge emosi. Kapancing emosi mana ieu? Singgal kumaha ge? itu semua ieu urang. Kudu kumaha tuh ya. Nya ulah dilayanan atuh. Gantepkeun diri, wae. Heeh, sok tenangkeun diri. Ngomong masalah awewe. Heeh, masalah. Doi yuk lah nong. Ayeuna itu nafsu wae nang teureung bae nya. Yang terus bae. Hah? Nang tengah bae. Nantang cenah. Ayeuna kieu ulah hayang maruman emosi batur. Paruman mah emosi maneh bae heula. Hayang disebut jagoan maneh. Lain. Hayang disebut jagoan maneh menang gelut. Ieu Lain. nu jagoan mah kieu ulah marumkeun emosi batur, nafsu batur. Parumkeun mah emosi maneh. Tah kakara jago kitu. Kalau nyampur ka urang Yang kurang wah itu budakna tuh dah. Da moal aya hasilna ieu kikituan beributan mah. Naon atuh? Maneh di kawasan kolot kami dibawa ka urang. dapat berarti kapancing. Geus sana mah kieu jik gerak wudu tuh gerak abdas tuh sarolat tuh mesti pikiran maneh gerak. Das. Yung abdas mana nu boga masalah nya nyamper deui sagala atuh. Ya komo masalah awewe ngerakeun. Kitunya geus eueuh mangpaatna ieu jeger-jegeran teh. Da kabeh oge ayeuna maneh wani. Jeger mah kabeh oge di lemburna ieu. Ieu preman nu mending keneh wawuh ka ditu ka dieu cenah ayeuna kabogo masalah awewe can dikawin ieu. Dengikeun. Acana-acana. Itu mana kitu kali jodoh maneh. Mana kitu gede. Kitu geus ayeuna mah ieu pergaulan we di sing luar. Itu lain kalah kedeung kalah ekar lut. Naon atuh sulutan. Geus urus seubeuh aing mah kikituan teh eueuh mangpaatna ieu. Udah kelasnya nyamper dari mana nginaeun. Cek, geuning kitu we nya. Nah keur naon eta panciran titah nyesek? Kalah ngobrol we hayu. Lain teh ieu. Ieu barudak tanye. Barudak ieu. Ek mantuan mindahkeun eta tah gentong. Pindahkeun gentong henteu, ngobrol we nu aya, nyesehan we diantep. Pan ieu keur pigawe. Loh, tah pan ek dipake ek naon sagala. Kalau diantep ngobrol. Gede-gede rapikeun ieu. Kurang berai. Ieu kan ya. Geus sumpak nempona eta dina baskom we hayu. Kuduna mah geus meber tuh. Ayeuna ge rapi ieu engke atuh rapi ieu. Rek mana dieu teu meni rurusuhan. Arek ke masjid, ek arisan sagala. Baju eta kudu geus rapi. Kudu ek dipake tah, aya nu geus ek dipake. Rapikeun ye. Nage. Nya sok. Eta gawe naon di darinya bae? Ah, tuh dah. Abi mah ujung ngobrol mah. Lain. Ya paling awen lagi sieun nah. Awe urang sieun urang lembut. Boro-boro ek gelut itu. Awen lagi sieun. Sia, sia na deui. Ieu. Soalnya jeger jagoan. Jegerna. Awalnya sieun teh. Saha nu jeger saha? Aingan mantap tulung. Ya. Awena sieun. Lain sieun. Kade sing apal maneh nya. Ari pagawean nyeseuh gegeroh nyang teh kewajiban urang lalaki kade. Kewajiban urang lalaki. Nya, ngan lamun urang hayu hoy me gawe nu kieu atuh urang kira habuburuhna. Ngan sakali-kali mah teu masalah lain berarti sieun ku awe. Banyak rada murungkut. Rada murungkut. Lemah, cing lemah. Lain lemah. Justru jiwa maneh ieu maneh ulah negara ditu bae. Sing areling hirup teh ulah aya we emosi gitu. Eta. Da eta gawe naon? Eta sesehan
Astagfirullahaladzim, teuing. Eta seueuhan teh daek rapi. Oh, iloh. Cicing lah, telepon tuh, telepon. Kela cicing. Waalaikumsalam, Mak. Mak. Iya, ayah di bumi. Di Parurun. Oh, mana tuh? Abi kadinya, A. Mohon. Waalaikumsalam. Saha deh? Ajun, saga. Ajun, kunaon? Di Parurunan minta diantar ke puskesmas. Seueuhan mau dirapikeun? Bulanan mapan iya pan sia. Heuh, atuh Jung. Urus we lah lancek. Tadi tuh urus. Jung, Kayak dia. kumaha? Dia. Saya urang teu tarima. Nya. Lamun geus nyangkut masalah dulur aing teu tarima. Maneh rek ngajauhkeun duluran. Urang bisa bae. Urang dititah ku maneh. Urang ngababayonan ayeuna kaperluan di imah. Urang tarima. Da memang kewajiban aing. Nyangkut ka dulur kegelaana. Maneh mah aya kurutna. Pamajikan. Aing mah leungit dulur hiji can puguh meunang gantina. Model awewe model maneh. Aing sanggup menang 10 leuwih geulis ti maneh. Burung palung bodok boloho sangsara balangsak dulur sorangan. Aya nanaon mah memeh ka batur ge ka dulur heula. Batur ge dijieun dulur, i dulur ek dijieun batur ku maneh. Awewe nahaon maneh? Lah kitu. Bener, sebenarnya. Kawan teh sudah ada susi sih. Tapi bener galak sih juga aku bahaya ke kalau bisa nyarekan itu. Bener ieu. Bener galak. Sih. Jadi lain sih pemajikan. Hargaan. Naon cari cing bae di dinya? Lain ari dit ka itu. Weh,